kunci segala kunci dunia ya di kangjeng, kunci marifat ya di kangjeng, kunci surga ya di kangjeng, kunci neraka geus dipasrahkeun ke eta. Maksudnya dek jam sabaraha we mangga. Ya Allah ya Rabb. Dah. Itu maksudnya non. Coba ragap diri orang jaheuh nya ceuk. Aing ieu geus datang ka mana ngarasakeun kehadiran Kangjeng. Ya Allah ya Rabb. Lamun Kangjeng geus rasa hadir, urang bakal hirup 100% bakal bener. Udang urang dipenting. Begitu hudang teh ya. Nu hadir di jero benak hati urang Abu Jahal pasti merengket urang. Merengket ya. Atuh isukan dek gawe isukan ka kantor. Aduh, tutuduh ceuk cenah teh. Moal berak deui eta Abu Jahal teh jero. Tapi lamun hudang masyaallah Kangjeng Nabi mah kulemenangan sakedik wengi teh. Di mana wengi langsung we Kangjeng Nabi mah salat. Masya Allah kagambar udang Kangjeng Nabi, gugah Kangjeng Nabi, kacipta Kangjeng Nabi teh. Di mana Siti Aisyah milarian Kangjeng Nabi nuju sujud, nu matak dicepeng ge, dampal sampean anakku Siti Aisyah teh. Oh, da ieu Kangjeng teh nuju sujud. Tadina mah suuzon, ngaranna ge dicandung. Salaki teh di tempat sare ieu teh ka mana? Siti Aisyah ngaranna ge awewe manusiawi kan, asana. Gitu kan? Asana ya langsung Siti Aisyah udang gitu udang teh mana Kangjeng barang kita dirampak keur sujud ya Allah ya Rabb. Yo setiap lain sekali Kangjeng teh wengi teh aya tah nyorot kehadiran Kangjeng Nabi di hati urang hudang penting ya Allah. Kangjeng Nabi mah kebanggaan penting teh di mana penting teh salat Kangjeng Nabi nu mantak aya bae dongengna dugikeun ka Kangjeng Nabi teh barare sampeanana lantaran teu liren-liren salat. Haji Pendi ge bare sarua main bola banyak kita. Nah, Abu Jahal kan berarti. Waduh, Kangjeng Nabi aya sorot ka urang. Set, urang hudang teh penting bakal giat. Sok. Geus datang ka mana kehadiran Kangjeng Nabi. Mantak dina thariqah Kangjeng Nabi Sayyidina Husain, Ja'far Shadiq, Zainal Abidin, Ja'far Shadiq terus ke belah dieuna Musa Al-Kazim terus ke guru urang. Geus urang dina thariqah mah asal hudang bae isin amat ka guru, cak guru teh ulah datang ka teu hudang ti peuting teh walaupun 2 rakaat salat be lamun teh mah ieu guru nyahoeun dina thariqah mah kan gitu. Di guru nyahuan bahwa orang teh hudang isin amat ulah wakaku Kangjeng ku guru bae heula tuh ku guru bae isin ka guru teh sedengkeun guru thariqah mah kan mursyid bakar nyahuan beuh ya aing hees bae mantak sok ditebak walaupun geus maot ditebak sia hees bae padahal geus maot guru urang teh geus maot tapi ngelingan ka urang nebak Haji Pendi teh alhamdulillah ditebak barang hudang teh horenganan tadi paeh teh beurang lain guru mu si juri teh mah meureun mantak nepak ge meureun boga hutang si eta na aya nya ge sarua bae kan tak ieu kehadiran Kangjeng Nabi terus datang ke mana coba urang lamun urang terus hadir Kangjeng Nabi bakal lihat komo di Madinah. Di Madinah teh asa hadir bae Kangjeng Nabi teh geus urang teh diuk bege di hotel bari maca merenung Kangjeng Nabi na aya di payunan urang ya Allah ya giat. Jadi imam bae kuari emang dunia ieu nisbati Kangjeng Nabi gede leutik atuh nisbati Kangjeng Nabi di urang atuh gede sote di Kabanten bage hese naik mobil bae guru make ongkos sakalina naik mobil angkot di jalan kempes Kabanten bage 20 penting. Eta kan jelema nu bodoh teh kos kitu. Hei wali mah detik katigalu bentak saha nu maca shalawat ngancer ka Kangjeng Nabi lapor nu salam bentak salam uleureun assalamu alayka ya Rasulullah dipeting teh urang assalamu alayka ya Habiballah
Assalamualaikum ya sofatullah. Terus we urang tipe-tipe ke salam ka Kangjeng Nabi. Engke ge aya suara. Pendi salam. Ini temanmu. Jangan Pendi mana sini. Bareng duduk rurundayan. Orang sabangsa jeung sanagara. Itu kunti anak bikangna, ya kunti anak lalakina. Tah, ieu kehadiran Kangjeng Nabi, masyaallah karim. Nah, dakwah Kangjeng Nabi sirajam munira, bagaikan lampu anu nyaangat. Ieu urang diuk di dieu teh aya sirajam munira nyorot ka urang. Sehingga urang hayang nyaho cacaang-cacaang nu sabenerna. Sanggeus tadi dijelaskeun. Oh ieu haram, ieu halal, terbuka urang. Eta teh sidar Kangjeng, batak deuketan ge Kangjeng. Nah, ya Kangjeng teh terus dakwah. Barang Kangjeng diangkat jadi rasul teh ngagibeg musyrikin teh. Kafirin teh kewalahan lantaran Kangjeng Nabi teh jelema anu dianggap hina ceuk maranehanana. Fakir aya di Kangjeng, miskin aya di Kangjeng, yatim aya di Kangjeng, tapi geuninganan ngaku diangkat jadi rasul. Kaget itu kabeh tokoh-tokoh Mekah teh. Terus Kangjeng Nabi teh dakwah door to door kabelah dieuna pas dak di matung wah adit ada jahil jelas-jelasan Kangjeng Nabi. Wah, walahan. Jelema berduyun-duyun rada loba nu arasup Islam. Waduh, cek kafir teh kieu amat isin ngaran Muhammad teh pohar mada ieu Kidir bin Haris teh ngadoa ka Gusti Allah tetep Allah ya Allah in kana hadza huwal haq famtir alaina hijaratan minas sama' aw tidak bi adzabin alim. Goblok da orang kafir. In kana hadza huwal haq, namun memang ieu Muhammad teh bener diangkat jadi rasul ku Gusti. Geus Gusti ulama maninggan ieu famtir alaina hijaratan minas sama', turunan galedeg bae geus. Hujanan batu bae aw tidak bi adzabin alim, atau siksa dengan siksa-siksa anu parah. Lain iman kulantaran manehna mah hasud ka Kangjeng Nabi, teu percaya ka Kangjeng Nabi, sehingga pepentaanna ge lain lalagaan. Namun bener Muhammad diangkat dari rasul ku Gusti. Geus pamtir alaina hijaratan minas sama', hujanan galedeg batu jeung sajabana. Au tidak bi adzabin alim, atau siksa gempa ke angin ke geus segala rupa. Pepentaanna kan teu beres. Kusebabna teu percaya ka Gusti Allah. Teu percaya ayana siksa kubur, teu percaya aya pertanyaan kubur, teu percaya aya nikmat kubur, teu percaya aya ba'ats dihudangkeun ti kubur, teu percaya aya mizat, teu percaya aya siratal mustaqim, teu percaya aya surga jeung neraka. Kafir itu ngaranna teh. Sehingga tumpuan hirup teh di dunia dan dunia. Dunia jeung dunia bae unggal poe. Nu dia digundamna ge dunia gundam lagi. Udah makan gundam teh lumayan, aya keakhiratan seutik, kadang maca sholawat gundam teh. Komunitas gaji mah teh kieu datang ka imah ju hees, tas dahar teh terus salat dahar gundam na ge lain aduh Muhammad tuh. Dirokeun ku majikan, "Kak, gundam Muhammad goblok si Muhammad can mayar ka aing." Suganda Kangjeng Nabi. Lumayan dah Muhammadan ya, paling tetanggana nu ngaran Muhammad boga utang atau nya anak Muhammad. Iya urang mah rada deres ka akhirat ieu kafir teu aya. Nah pepentahanna teh kan bener geus siksa kami, turunan galedeg, turunan batu, turunan siksa-siksa geus turunkeun pokona mah adab daripada iman ka Muhammad paning disiksa. Ya Allah ya Rabb, urang makan cinta jasa ka Kangjeng Nabi teh sehingga urang menta cacaan ku cacaan Kangjeng Nabi teh kan urang geus ngarasakeun nikmat geus kadeureuh surga kadeureuh neraka eta teh cacaan Kangjeng Nabi teh. Duh lamun aing hirup kos kieu bae meureun ka neraka eta teh lain urang cacaan Kangjeng hasil tina ngaji. Masyaallah karim
muludan sugan be urang teh ieu teh menang syafaat di Kangjeng Nabi cacaang Kangjeng Nabi aya di urang negara kos kieukeun bae antepkeun bae kana ulah mikiran negara urang mah urang cacaang Kangjeng Nabi nyorot ka urang Sirajul Munir mahal teh ya Allah ya Rabb mentak datang urang daek kudang dipeting daek tahajud daek maca sholawat cacaang Kangjeng Nabi tuh kan cak Kangjeng Nabi teh ya tuh cintakeun geura ka Allah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kuari cintakeun ka wali-wali Allah cak Kangjeng Nabi. Cak aku Kangjeng Nabi sebab wali Allah anu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kangjeng Nabi nyaritakeun aya manusia diciptakeun ku Gusti Allah anu jasadna mah di dunia tapi arwahuhum fil akhirat. Cak Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu. Nah, cintakeun ke para wali Allah. Urang teh cinta ka wali teh kunaon eta aya sinar Kangjeng. Lamun eueuh sinar Kangjeng Nabi mah urang api lain. Nu mantak merena ge receh. Eta teh eueuh sinar Kangjeng Nabi aya letik mah mere. Tuh. Seris ya. Teu mere teh mah Kangjeng kumaha. Masalah sih, masalah ieu mah keur carita doang. Keur carita doang, carita ge cenah kiai atuh ai karasa mah. Ulah ngomong sia mere henteu. Batur mah seri mere sia. Kan? Ih sinar Kangjeng Nabi. Masyaallah. Betah urang aya sinar Kangjeng Nabian. Di UP yen mantak bareretah kunaon itu? Oh, sinar Kangjeng lain, uduk 2 piring. Sudah teh sinar Kangjeng Nabi. Uduk masa pira uduk cuma jasad doang. Tapi sinar Kangjeng Nabi. Nah, Masya Allah kan. Alhamdulillah kan. Mahal tas sinar Kangjeng. Ketika nyaritakeun Kangjeng Nabi lantaran aya iman urang ka Kangjeng Nabi, resep urang. Sabayan nyaritakeun resep bae. Sebab naon? Ngahiji nyatu di kalbu urang aya Kangjeng Nabi Muhammad. Sinar sinar. Ya tinggal dikembangkan doang sebenarnya mah. Tinggal dikembangkan ngan ieu urang teh kadang-kadang ngaji di hiji kiai na hasud anu Kangjeng Nabi mah ngaulah-ulah hasud urang ngaji ka kiai na hasud mantak teu betah urang tuh Kangjeng Nabi ulah hasud cak Kangjeng Nabi ulah ujub ulah takabur haiprak aya nu bagahan ngaji teh boga panyakit kos kitu urang teu betah. Urang nanya ka diri urang kunaon sih ku Kangjeng Nabi titah ngaji tapi ngaji ka si eta teu betah. Oh, horenganan aya hasudat, aya panyakit lu ku Kangjeng Nabi ulah diayakeun aya di nyana. Mantak urang. Cenah ka Cilongok mah betah bae ngaji. Nu mantak betah mah ngaji teh di mana? Di luar di Takal Ambon. Atuh teu betah kumaha aja wauh teu naon teu ka kiai na ge. Atuh cek geus aing mah betah ngaji di Cilongok mah wauh teu naon teu. Aju ngaji na sakadaek na aing jadinya kiai mah ngocopak bae mah ngarokok bae atuh lama kumaha sia bae tong mah nyayomkeun aing burung los kiai ngocoprak aing mah aing sama sia barang di deuleut teh geus beak 2 bungkus bau budak emang teh mah tolol teh jelema tah tuh nya da hudang tuh tenang kajeun ke minggu hareup mah ulah teu nah sinar Kangjeng mahal ya Allah ya Rabb. Nah pamenta para kafir-kafir teh hayang digegerakeun ka Gusti Allah sarua jeung Gusti siksa bae kami daripada kudu iman ka ngaran Muhammad sanajan eta Muhammad diangkat jadi rasul ku Gusti teh mun nya teh mah bener diangkat jadi rasul tetep bae abdi mah moal iman ka ngaran Muhammad daripada iman Gusti maning siksa abdi mah Gusti siksa bae turunkeun galedeg turunan batu guludug atau siksa berbagai siksa kami mah daripada kudu iman ka Muhammad bebeakan tam sarua jeung geurang Gusti siksa embung iman ka Muhammad jeung teu hayang leuleuh Muhammad dakwah lamun ku Gusti Allah eta pamenta para kufar teh dicumponan dibayar kontan atuh acak-acakan
Nemantak ayat diturunkan ketika musyikun teh menta dengan segera ka Gusti menta disiksa ku teu percaya-percayaanna kana karisalahan Kangjeng. Turun ayat walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum walam bimaradih lamun bae Allah ngagegerakeun karena kagorengan anu dipenta ku manusia, kagorengan anu dipenta ku para kufar teh digegerakeun ku Gusti Allah teh dicumponan dikontanan percis sakumaha hayang gegeraanana nalika menta kahadean pan jelema mamun menta teh hayang gegeraan bae Gusti abdi teh butuh dunia hayang gegeran abdi butuh Gusti hayang sugih hayang gegeran bae pan jelema menta ka Gusti Allah padahal mah digawe can sabaraha wiridan can sabaraha hayang gegeran bae Gusti abdi teh can kawin Gusti hayang gegeran bere abdi teh wanita hayang gegeran menta kahadean dunia hayang gegeran sarua menta kahadean akhirat kadang-kadang urang teh kudang teh karak 2 poe karak 2 peting doang Gusti ira diangkat jadi wali goblok karak 2 poe doang geus asa hebat jas malah nganasehatan ke babaturan acara aing hirup mah kurang deui peting gudang tahajud dik naon tuh hirup cek nya teh itu tahajud mah karak 2 peting doang geus dakwah geus pohar jasa deui cenah teh hirup bantu geus pokona lamun can jelema lamun can tahajud can jadi jelema kakak emang ya tidak ditanyakan ke pemajikan nyaho aing dihudangkeun ya kakak tahajud deleukeun be Masya Allah dah ieu hayang gegeran urusan kahadean teh nah ieu mah siksa hayang digegerakeun ka Gusti Allah siksa percis sakumaha hayang digegerakeunna kahadean emang manusia mah kos kitu. Lamun bae terjadi ku Gusti Allah di kontanan pamenta kah gorengan kafir teh minta yang diturunan siksa andai ku Gusti Allah teh dihayukeun diijabah atulaku dia ilaihim ajaluhum niscaya bakal datang ajal-ajalna atuh bea kabeh Gusti daripada abdi iman ka Muhammad geus we turunan bae abdi main dah siksa batu turun-turunkeun siksa geuna paeh ku Allah diijabah brek atuh parah kabeh nek ku bahala lakona mun ku Allah langsung dihayeukeun mata ulah tenang durturkeun Allah tek bos jawaban labarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanim maka ngantep kaula nu agung cek Gusti Allah alladzina la yarjuna liqa'ana ka kafir-kafir anu henteu berharap kapanggih kaula lantaran manehanana teu percaya teu iman itu gianihim ya maun bingung dina kalacutanana salilana lacut bingung wari jelema nu marabok emang bahagia bingung jelema anu judi emang bahagia bingung jelema anu korupsi sanajan nya meuli mobil mewah gedong mewah dan lain sebagainya tetep ceuli datang ke bahagia bagi bingung sebenarnya geus dijelaskeun tetep bingung sieun ka dieu sieun ka dieu sieun ka dieu rempan ka dieu rempan urang ieu nu senang mah hirup ieu urang teh mantak bisa anjrek cicing di majelis teh ndek datang ka jam sabaraha bae geh ieu teh tenang bae terus kiai bae terus sakumaha nyana kenek aing gunana takut tenang-tenang tenang kumaha ngawuduk geus hutang teu boga pamajikan milu ka dieu yehe atuh ngadengekeun ngaji atuh tenang jelema nyalande ni kumaha deui atuh beres tenang lah ini eta nu jelas tenang mali teh tenang tok geura pejabat manusia kitu hebatna korupsina gede mobilna mewah
imahna ge pohara jasa kumaha cak aing bae kanu geus beres kan sia gas penjara eta teh kan kekuasaan aya di manehna misalna hees nama tetep bae kudu make obat tidur emangnya bisa hees lamun teu make obat tidur teu bisa aya teh teh balik ka imah salat dahar geus teu kudu make di spring bed langsung bae di keramik hudang-hudang jam 5 eta kan tenang ya cek pemajikan nang bu abah si eta ku pohara amat ngojopak kieu kunaon eta ku tenang eta mah can sabaraha encan sabaraha teh mah balik heula ieu mah di majelis keneh geus hees di majelis keneh eta mah geus anugerah panggede-gedena eta mah geus antepkeun geus ulah dihudangkeun pokona jelema nu ngaji di majelis hees ulah dihudangkeun bahkan urang baralik antepkeun tahu anugerah Masya Allah karim tuh ya lamun ku Gusti Allah digegerakeun pamenta jelema anu teu iman ka Gusti Allah hayang digegerakeun turunan siksa ku Gusti Allah digegerakeun atuh meureunanan laku dia ilahi majalun beak atuh ngan geus teu kacarita teu bagus numantak ku Gusti Allah teh diantap ulah dikukumahakeun eta keur carita asli urusan-urusan ketauhidan urang di imah lamun ngahayukeun pamenta-pamenta pamajikan moal beres urang teh boga kabageuran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere kurang teh dimomoy pamajikan deh kaina teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh pamentana tetep bae kurang kan teu kacumponan anu urang cicing lah kak bahasana geus kitu teh urang mana meureun teman teh lah kak geus bareng aya geus bisa nyumponan maka geus ye tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu tah geus kak mumpung ngarora keneh kagak balik kula balik imah nu sae emang geus ulah jaritakeun imah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba pun geus tolak kula mah geus tah tolak lamun salakina sarwana heuh jadi tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarro karena hayang ditolak antara marah pemajikan anak istijabahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ke kos hayang neuk meuli emas hayang gegeraan teh ieu sarua dan teh hayang ditolak hayang gegeraan aju diayukeun laku dia ilahi majalun atuh selesai geus tolak tilu bain kubro ulah tuturkeun Gusti Allah lamun pamajikan hayang ditolak kajeun teh kumaha urang cicing bae urang terus bae kunya nata digebugam anggap urang teh bedugnyana atuh pamajikan bagus gitu kan nggak ulah dilayanan lamun dilayanan sarwana beres laku dia ajalum selesai ajal rumah tangga beres ulah antepkeun bae ya kak ngomong ieu teh ngomong sama sekali sama kakak kapul kuari lamun urang ningali orang-orang Yahudi atuh palalinter bahkan kapinteranana teh geus diakui dunia Kristiani teh palalinter tapi cakuran mata teh bodoh lantaran teh nyaho kana sesembahan nu asli urang mah ieu teh disebut pinter henteu disebut bodoh heueuh lantaran atuh urang mah bodoh teh beneran bodoh batur mah jadi kebanggaan naik kapal teh urang mah naik kapal teh bingung di mana meuli tiketna sanggeus teh meuli tiket teh deui leumpangna jauh jasa ka kapal teh jadi urang mah tetep bae ngahayal teh goblok naik kapal teh ngeunahan naik angkot sia kapal mah capek leumpangna angkot mah di mana hayang
stop kurang seutak setik mamen tapi kakek naik ya ampura bukan tapi naik kapal ulah jadi kebanggaan capek di mana beli tiket di mana orang asup aju aturan-aturan ada di kapal teh teu menang sambarangan korsina geng geus aya merek-merekan teu meunang berubah kapan ayeuna ka Mekah maka kapan sapira urang pangodokan urang Kendal sapira urang terep pondok lu teu nyawa kaler kidul datang ka jero kapal 1000 mun upamingkina atuh geus ribut jero kapal ngan ku pamingpina geus ulah ribut ieu cenah kula di mana yeuh geus diuk bae geus diuk geus geura diuk bae di mana bae geus siwak cenah kudu make atur geus lain sapira jeung babaturan geus darah diuk bae yang diuk bae kabeh engke komong cenah kursi aing cenah kursi aing maksudna geus ojol lah geus ojol geus ulah tara urang mah rombongan asupna masalah dibatur bermasalah teh kos gitu batur masalah itu kursi menang mesen kapan komor sebelah kiri aya dari hareup dan mas tuh mah mesen kursi lagi urang mente dibuntut los oh cek jero kapal ngeunaan joyak-oyakan sia naik dari mana dibuntut atuh pahingan atuh sakitu ge ujuan sia di jero-jero kene komo batur wae nu di luar di talian sia aduh masya Allah urang mah geus teu beres komo urang Madura mah geus parah tah bodohna deui Madura mah bodohna teh bodohna deui jeung cek urang Madura kok begitu ye nya mah neuleuk kapal capung teh neuleuk kapal capung orang di belon nah kenapa orangnya di dalam kipasnya di luar aduh mana panas kan di dalam itu bagaimana itu katanya ceknya nama kipas naon mun goblok orangnya di dalam kipasnya di luar Madura sama begitu nah iya Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia sanggeusna lahir gede ngagibeg kabeh musyrikin Mekah kulantaran di dele berbeda Muhammad diletik datang ke masa balik ya Allah pikasieun Muhammad komo begitu umur 40 tahun diutuslah Kanjeng Nabi jadi rasul iyalah inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idzni wa sirajan inna arsalnaka syahidan wow Kanjeng Nabi teh diutus teh jadi saksi model ka modelanana nyaksian umat-umat nu bareheula padahal panderi kehebatan Kanjeng Nabi teh panderi ayana tapi nyaksian nu bareheula pan meureun saksi mah kudu nyaho pan Kanjeng Nabi na panderi kok jadi saksi dibere ku Gusti Allah keterangan-keteranganna dina Al-Qur'an deuk kumaha teu nyaho syahid wa mubasysyira mereka berberita surga sesuai jeung aturan-aturanna hirup di alam dunia melalui syariat bakal dibere surga nadhira Allah nyiptakeun neraka ketika nu teu akur jeung syariat bakal dibere pangbalikanana neraka nadzir wa da'iyan ilallah Kanjeng Nabi ngajak terus ka Allah biizni dengan izin Allah wasirajan munira Kanjeng Nabi teh bagaikan lampu anu nyaang anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nur anta iksir wa ghali anta misbahu sudur bah ieu urang diuk di dieu lamun lain aya syamsun wa badrun mal bisa ieu teh Kanjeng Nabi nyorot ka hate-hate urang Kanjeng Nabi teh geus maot secara zahir tapi sinar Kanjeng Nabi na di Cikupa sacikupa kasorot belaraja sabelaraja kasorot SPT sa SPT kasorot SPT teh sebatan
mau bra Masya Allah kasorot ku sinar Kangjeng Nabi tipe tingkene geus bae ngajelongok lamun lain sinar Kangjeng Nabi mah bisa nu sinar Kangjeng Nabian mah boro-boro tipe tingkene dek ngaji bahkan isuk-isuk batur ngaraji nya nama indit tinggal ragap diri orang sinar Kangjeng nu aya di urang apa sinar Abu Jahal tuh kan kadeuleuna mah sinar Kangjeng wallahu alam jerona aing nunjukna ka mana maksudna udah le curug aing anta syamsun anta badrun anta nurun nah ini Al-Qur'an sirajam munira lamun eueuh sinar Kangjeng Nabian urang geus acak-acakan hirup teh komo di tengah-tengah negara keur mejeuna kos kieu situasi politik carut marut ekonomi gitu kene harapan kaharep dan can jelas lamun sinar Kangjeng Nabian wallahu alam putus harapan kajen kukumaha ge tapi kulantaran aya sinar Kangjeng Nabian keun baelah ja politik aya nu ngurus ekonomi aya nu ngurus janyanan nu urusan politik ku hawa nafsuna ieu ekonomi diurus ku nyana ku hawa nafsuna ieu meureun patula patali antara negara-negara jeung boga niatanana wallahu alam keun bae meureun keur disungkun ku Gusti Allah jasa kedeung deui ge pararaeh nyana ge sarua jagening paharto ge maot Gus Dur ge pupus teteh Habibie ge paeh atuh meureun nu ka dieu ge balodar sarua nah ieu saya ulah seri atuh nani ngomong kitu kudu seri ieu mah keur carita itu kan iya geus urang mah amankeun diri urang lah geus kemal kebal deui nah payah neangan Maisah yuk bawa hasilna tah neng yuk urang pake dahar nginum pake ibadah ka Gusti Allah jagening nu sugih ge jamaot ieu nu gagah ge jamaot ieu beda jenderal-jenderal ge anu bintangna di dieu teh aya bintang 7 aspirin teh mah tuh paeh sarua parah atuh komo urang eta bisa ngomong kos gitu kan aya sinar Kangjeng Nabi mun sinar Kangjeng Nabi mah matak nu matak jelema dititah ngaji teh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kunaon eta lantaran sinar supaya gede dengan sinar orang bisa tenang menghadapi situasi jeung kondisi kumaha bae sinar Kangjeng Nabi ya nu matak lain maca sholawatna ieu teh nu mahal teh lain maca assalamualaikum nu mahal teh bisa bae dibaca Quran assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum nu mingpina ki fudhali assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum dipimpin kunyana ngeunaheun masyarakat mir rabbis samai ngeunaheun kan gorenganan di jero nama neuleukeun cau Ambon maksud lah ngomong siapa komor rajana itu ona mah ya gawean assalamualaikum siang tenaon mau berkat pamalingan berkat sama kos itu mah tuh dibudoli ona nya nama aya gawena ieu tuh gawe naon berkat beak kabeh kunyana ieu nu mahal lain eta kunaon rasa hadir Kangjeng Nabi rasa hadir Kangjeng Nabi di benak hati orang eta nu mahalna assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum asqal asqiya miro bisa terus dibaca ku urang teh tapi terasa hadir Kangjeng Nabi nak duit mulu dan beak ya kan cau Ambon Ambalaya pas ini jeung ieu eta kan teu hadir Kangjeng Nabi tapi lamun hadir Kangjeng Nabi nak masyaallah urang kaluar ti majelis sendal urang hadir Kangjeng Nabi di dieu hadir Kangjeng moal diberes na jepit kela diberes nalin kegeng tenten lili mung itu diberes sendal kulit mangga tuh siapa pacar bener baik goblok siapa
aing mah keur ngomong teu hadir teh Kangjeng Nabi, hadir Kangjeng Nabi melek ya Allah ya Rabb. Meureunnan ku Gusti Allah tita ulah make sendal meureun babanggaan teuing aing make sendal teh. Ja aing mah lain jelema mulia, wali lain, kiai lain, kok make sendal bagus-bagus teuing. Ngabangga-banggakeun dampal suku, muliaan mana dampal suku aing jeung taneuh. Meureun muliaan taneuh meureun manan kitu ge jatan mah teu pernah takabur ai-ai. Meureun nu mantak dileungitkeun teh pamalingan teh gerak Allah paling coba hayang nyaho kumaha. Ye nang gerak Allah teh tukang pamalingan ge ngiskin teh tos sendal haji pendek paling. Dipaling. Oh, goblok. Lari sendal. Berarti teu hadir Kangjeng Nabi nu hadir Abu Jahal teh. Deh, barang Kipu Doli mah leungeut sendal, wioskeun wae. Berarti Kangjeng Nabi. Tuh hadirna Kangjeng Nabi. Nya nama teu mana wioskeun wae. Sapira sendal tuh kan ngeunaheun kadengena ku urang. Nggih. Ieu nu mahal teh naon kehadiran Kangjeng Nabina. Salam teh lamun urang teu ngarasakeun hadir Kangjeng Nabi, atuh diganjaran mah diganjaran ngan eueuhna naonna. Tapi lamun urang ngarasa hadir Kangjeng Nabi, ya Allah ya Rabb, assalamu alayka zainal anbiya, ya assalamu alaikum. Salam ieu teh langsung ka Kangjeng. Kangjeng teh kan dari assalamu alayka Kangjeng Nabi. Assalamu alayka asbal asbiya, ya salamat ka Kangjeng Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Di mana sih ya nu assalamualaikum Kangjeng Nabi langsung leutik dunia nisbati Kangjeng Nabi, leutik boroti Kangjeng Nabi wali begitu leutik dunia teh bisa hihiberan ka Baghdad ka Mekah ka Madinah wali atuh komo Kangjeng raja ning raja Abdulul makhluqat di dalam Kangjeng Nabi set orenganan di Cirongo keur assalamualaikum belah ditu di deuleu aya nunutan saha nu make jas cak Kangjeng Nabi kok nunutan aduh Abubakar ka dieu tinju tengah hormat sia ka aing teh keun hati atuh mantak balik nguludan ge eunana naon sebab naon kehadiran Kangjeng Nabi ieu mahal tah ieu nu mahal teh rasa hadirna Kangjeng Nabi masyaallah karim ulah waka ka Gusti heula luhur ke Kangjeng. Kunci segala kunci dunia aya di Kangjeng. Kunci ma'rifat aya di Kangjeng, kunci surga aya di Kangjeng. Kunci neraka geus dipasrahkeun ka eta. Maksudna dek jam sabaraha bae mangga. Allah ya Rabb. Dah. Itu maksudnya naon? Coba ragap diri orang jaheuh nya ceuk. Aing ieu geus datang ka mana ngarasakeun kehadiran Kangjeng. Ya Allah ya Rabb. Lamun Kangjeng geus rasa hadir, urang bakal hirup 100% bakal bener. Hudang urang ti penting. Begitu hudang teh ya. Nu hadir di jero benak hati urang Abu Jahal pasti merengket ya atuh isukan dek gawe isukan ka kantor aduh tutuduh ceuk cenah teh malah berak deui eta Abu Jahal teh jero tapi lamun hudang masyaallah Kangjeng Nabi mah kulemenangan sakedik wengi teh di mana wengi langsung we Kangjeng Nabi mah salat. Masya Allah kagambar udang Kangjeng Nabi, gugah Kangjeng Nabi, kacipta Kangjeng Nabi teh di mana Siti Aisyah milarian Kangjeng Nabi nuju sujud, nu matak dicepeng ge dampal sampean anakku Siti Aisyah teh. Oh da ieu Kangjeng teh nuju sujud. Tadina mah suuzon ngaranna ge dicandung, salaki teh di tempat sare ieu teh ka mana? Siti Aisyah ngaranna ge awewe manusiawi kan, asana. Gitu kan? Asana ya langsung Siti Aisyah udang gitu udang teh mana Kangjeng barang kita dirampak keur sujud ya Allah ya Rabb setiap lain sekali Kangjeng teh wengi teh aya tah nyorot
kehadiran Kangjeng Nabi di hati urang hudang peuting ya Allah Kangjeng Nabi mah kebanggaan peuting teh di mana peuting teh salat Kangjeng Nabi nu mantak aya bae dongengna dugikeun ka Kangjeng Nabi teh barare sampeanana lantaran teu liren-liren salat Haji Pendi ge bare sarua main bola banyak kita nah Abu Jahal kan berarti Badung Kangjeng Nabi aya sorot ka urang set urang hudang ti peuting bakal giat sok geus datang ka mana kehadiran Kangjeng Nabi dumantak dina thariqah mah dina thariqah Kangjeng Nabi Sayyidina Husain Ja'far Shadiq Zainal Abidin Ja'far Shadiq terus ke belah dieuna Musa Al-Kazim terus ke guru urang geus urang dina thariqah mah asal hudang bae izin amat ka guru cak guru teh ulah datang ka teu hudang ti peuting teh walaupun 2 rakaat salat be lamun teh mah ieu guru nyahoeun dina thariqah mah kan gitu di guru nyahoeun bahwa urang teh teu hudang izin amat ulah waka ku Kangjeng ku guru bae heula tuh ku guru bae izin ka guru teh sedengkeun guru thariqah mah kan mursyid bahkan nyahoeun be ya aing hees bae nu mantak sok ditebak walaupun geus maot ditebak sia hees bae padahal geus maot guru urang teh geus maot tapi ngelingan ka urang nepak Haji Pendi teh alhamdulillah ditebak bareng hudang teh beuh horenganan tadi paeh teh beurang lain guru mu si jurig teh mah meureun nu mantak nepak ge meureun boga hutang si eta na aya gede ge sarua bae kan tak iya kehadiran Kangjeng Nabi terus datang ke mana coba kurang lamun urang terus hadir Kangjeng Nabi bakal lihat komo di Madinah teh asa hadir bae Kangjeng Nabi teh geus urang teh diuk bae di hotel bari maca merenung Kangjeng Nabi na aya di payunan urang ya Allah ya giat jadi imam bae kuari emang dunia iya nisbati Kangjeng Nabi gede leutik atuh nisbati Kangjeng Nabi di urang atuh gede sote di ka Banten bae hese naik mobil bae guru make ongkos sakalina naik mobil angkot di jalan kempes ka Banten bae ge 20 peuting eta kan jelema nu bodoh teh kos kitu wali mah detik katigalu bentak saha nu maca shalawat ngancer ka Kangjeng Nabi lapor nu salam bentak salam uleureun assalamualaikum ya Rasulullah dipeting teh urang assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Safatullah terus we urang dipeting teh salam ka Kangjeng Nabi engke ge aya suara Pendi salam ini temanmu jangan Pendi mana sini bareng di dulu rurundayan orang sabangsa jeung sanagara itu kunti anak bikangna ya kunti anak lalakina tah ieu kehadiran Kangjeng Nabi masyaallah karim nah dakwah Kangjeng Nabi sirajam munir bagaikan lampu anu nyaangat ieu urang diuk di dieu teh aya sirajam munira nyorot ka urang sehingga urang hayang nyaho cacaang-cacaang nu sabenerna sanggeus tadi dijelaskeun oh ieu haram ieu halal terbuka urang eta teh sidar Kangjeng badak deuketan gerege Kangjeng nah ya Kangjeng teh terus dakwah barang Kangjeng diangkat jadi rasul teh ngagibeg musyrikin teh kafirin teh kewalahan lantaran Kangjeng Nabi teh jelema anu dianggap hina ceuk maranehanana fakir aya di Kangjeng miskin aya di Kangjeng yatim aya di Kangjeng tapi geuninganan ngaku diangkat jadi rasul kaget itu kabeh tokoh-tokoh Mekah teh terus Kangjeng Nabi teh dakwah door to door kabelah dieuna pas dak di matung mah ada jahil jelas-jelasan Kangjeng Nabi wah walah jelema berduyun-duyun rada loba nu arasup Islam waduh cek kafir teh kieu amat isin ngaran Muhammad teh pohar mata iya Kidir bin Haris teh ngadoa ka Gusti Allah tetep Allah
ya Allah, in kana hadza huwal haq fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi adzabin alim. Goblok dah orang kafir. In kana hadza huwal haq, lamun memang ieu Muhammad teh bener diangkat jadi rasul ku Gusti, geus Gusti ulama maninggan ieu fa'amtir alaina hijaratan minas sama', turunan garedeg bae geus, hujanan batu bae, aw itina bi adzabin alim, atawa siksa dengan siksa-siksa anu parah. Lain iman kulantaran manehna mah hasud ka Kangjeng Nabi, teu percaya ka Kangjeng Nabi, sehingga pepentaanna ge lain lalagan. Lamun bener Muhammad diangkat dari rasul ku Gusti, geus pamtir alaina hijaratan minas sama', hujanan garedeg batu jeung sajabana, au tidak bi adzabin alim, atau siksa gempa ke angin ke geus segala rupa pepentaanna kan teu beres. Sebabna teu percaya ka Gusti Allah, teu percaya ayana siksa kubur, teu percaya aya pertanyaan kubur, teu percaya aya nikmat kubur, teu percaya aya ba'ats dihudangkeun ti kubur, teu percaya aya mizat, teu percaya aya siratal mustaqim, teu percaya aya surga jeung neraka. Kafir itu ngaranna teh. Sehingga tumpuan hirup tega di dunia dan dunia jeung dunia bae unggal poe teh. Nu dia di gundam lagi dunia gundam lagi. Udah makan gundam teh lumayan, aya keakhiratan seutik, kadang maca sholawat gundam teh. Komentas gaji mah teh kieu datang ka imah ju hees, tas dahar teh terus salat dahar gundam lagi lain teh aduh Muhammad tuh. Dirokeun ku majikan, "Kak, gundam Muhammad goblok si Muhammad can mayar ka aing." Suganda Kangjeng Nabi. Lumayan dah Muhammadan nya paling tetanggana nu ngaran Muhammad boga utang. Atawa nya ka Muhammad. Iya ya, urang mah rada deres ka akhirat. Ieu kafir. Teu aya. Nah, pepentahanna teh kan bener geus siksa kami. Turunan galedeg, turunan batu, turunan siksa-siksa. Geus turunkeun pokona mah adab daripada iman ka Muhammad paninggi siksa. Ya Allah ya Rabb, urang makan cinta jasa ka Kangjeng Nabi teh sehingga urang menta cacaan ku cacaan Kangjeng Nabi teh kan urang geus ngarasakeun nikmat geus kadeureuh surga kadeureuh neraka eta teh cacaan Kangjeng Nabi teh. Duh, lamun aing hirup kos kieu bae meureun ka neraka eta teh lain urang cacaan Kangjeng. Hasil tina ngaji, masyaallah karim. Muludan sugan bae urang teh ieu teh menang syafaat ti Kangjeng Nabi, cacaan Kangjeng Nabi aya di urang. Nah, negara kos kieukeun bae antepkeun bae geuna ulah mikiran negara, urang mah urang cacaan Kangjeng Nabi. Nyorot ka urang siroja munir mahal teh ya Allah ya Rabb. Mentak datang urang daek kudang ti peuting, daek tahajud, daek maca sholawat cacaan Kangjeng Nabi. Duh kan, cak Kangjeng Nabi teh ya, tuh cintakeun geura ka Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kuari cintakeun ka wali-wali Allah cak Kangjeng Nabi. Cak aku Kangjeng Nabi sebab wali Allah anu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kangjeng Nabi nyaritakeun aya manusia diciptakeun ku Gusti Allah anu jasadna mah di dunia tapi arwahuhum fil akhirat. Cak Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu. Nah, cintakeun ka para wali Allah. Urang teh cinta ka wali teh kunaon eta aya sinar Kangjeng. Lamun eueuh sinar Kangjeng Nabi mah urang api lain. Nu mantak merena ge receh. Eta teh eueuh sinar Kangjeng Nabi aya letik mah mere. Tuh. Seris ya. Teu mere teh maka jeung hukum mah. Masalah sih, masalah ieu mah keur carita doang. Keur carita doang. Carita ge cenah kiai atuh aya karasa mah. Ulah ngomong sia mere henteu. Batur mas dari mere sia. Kan? Sinar Kangjeng Nabi. Masyaallah. Betah urang aya sinar Kangjeng Nabian. Diupe yen mantak bareretah kunaon itu? Oh, sinar Kangjeng Nabi lain, uduk 2 piring. Sudah teh sinar Kangjeng Nabi. Uduk masa pira uduk cuma jasad doang. Tapi sinar Kangjeng Nabi. Nah, Masya Allah karim. Alhamdulillah kan mahal tas sinar Kangjeng.
ketika nyaritakeun Kangjeng Nabi lantaran aya iman urang ka Kangjeng Nabi resep urang sahabat nyaritakeun resep bae sebab naon ngahiji nyatu di kalbu urang aya Kangjeng Nabi Muhammad sinar ya tinggal dikembangkeun doang sebenarnya mah tinggal dikembangkeun ngan ieu urang teh kadang-kadang ngaji di hiji kiai na hasud anu Kangjeng Nabi mah ngaulah-ulah hasud urang ngaji ka kiai na hasud mentek teu betah urang tuh Kangjeng Nabi ulah hasud jeung Kangjeng Nabi ulah ujub ulah takabur ai prak aya nu bagahan ngaji teh boga panyakit kos kitu urang teu betah urang nanya ka diri urang kunaon sih ku Kangjeng Nabi titah ngaji tapi ngaji ka si eta teu betah oh horenganan aya hasudat aya panyakit nu ku Kangjeng Nabi ulah diayakeun aya di nyana mentek urang cenah ka Cilongok mah betah bae ngaji nu mantak betah mah ngaji teh sia di mana di luar di Takal Ambon atuh teu betah kumaha aja wauh teu naon teu ka kiaina ge cek geus aing mah teu betah ngaji di Cilongok mah wauh teu naon teu aju ngajina sakadaek na aing cenah kiai mah ngocopak bae mah ngarokok bae atuh lama kumaha sia bae tah mah nyayomkeun aing burung los kiai ngocoprak aing mah aing sama sia barang di dalam teh geus beak 2 bungkus bau budak emang teh mah tolol teh jelema tah tuh nya hudang tuh tenang kajeun ke minggu hareup mah ulah teu nah sinar Kangjeng mahal ya Allah ya Rabb nah pamenta para kafir-kafir teh hayang digegerakeun ka Gusti Allah sarua jeung Gusti siksa bae kami daripada kudu iman ka ngaran Muhammad sanajan eta Muhammad diangkat jadi rasul ku Gusti teh mun nya teh mah bener diangkat jadi rasul tetep bae abdi mah moal iman ka ngaran Muhammad daripada iman Gusti maning siksa abdi mah Gusti siksa bae turunkeun galedeg turunan batu guludug atau siksa berbagai siksa kami mah daripada kudu iman ka Muhammad bebeakan tam sarua jeung geurang Gusti siksa embung iman ka Muhammad jeung teu hayang leuleuh Muhammad dakwah lamun ku Gusti Allah eta pamenta para kufar teh dicumponan dibayar kontan atuh acak-acakan nemantak ayat diturunkan ketika musyukun teh menta dengan segera ka Gusti menta disiksa ku teu percaya-percayana kana karisalahan Kangjeng turun ayat walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum lalam bimaradih lamun bae Allah ngagegerakeun karena kagorengan anu dipenta ku manusia kagorengan anu dipenta ku para kufar teh digegerakeun ku Gusti Allah teh dicumponan dikontanan percis sakumaha hayang gegeraanana nalika menta kahadean pan jelema mamun menta teh hayang gegeraan bae Gusti abdi teh butuh dunia hayang gegeraan abdi butuh Gusti hayang sugih hayang gegeraan bae pan jelema menta ka Gusti Allah padahal mah digawe can sabaraha wiridan can sabaraha hayang gegeraan bae Gusti abdi teh can kawin Gusti hayang gegeraan bere abdi teh wanita hayang gegeraan menta kahadean dunia hayang gegeraan sarua menta kahadean akhirat kadang-kadang urang teh kudang teh karak 2 peuting doang Gusti iraha diangkat jadi wali goblok karak 2 poe doang geus asa hebat jas malah nganasehatan ka babaturan cara aing hirup mah kunaon deui peuting hudang tahajud naon tuh hirup cek nya teh itu tahajud mah karak 2 peuting doang geus dakwah geus pohar jasa deui cenah teh hirup bantu geus pokoknya lamun can jelema lamun can tahajud can jadi jelema kakak emang ya tidak ditanyakan ke pemajikan nyaho aing dihudangkeun ye kakak tahajud deleukeun be Masya Allah dah ieu
hayang gegeran urusan-urusan kehadean teh. Nah ieu mah siksa hayang digegerakeun ka Gusti Allah siksa percis sakumaha hayang digegerakeun na kehadean. Emang manusia mah kos kitu. Lamun bae terjadi ku Gusti Allah di kontanan pamenta kah gorengan kafir-fir teh minta yang diturunan siksa. Andai ku Gusti Allah teh dihayukeun diijabah atulaku dia ilaihim ajaluhum niscaya bakal datang ajal-ajalna atuh bea kabeh. Daripada abdi iman ka Muhammad geus we turunan bae abdi main geus siksa batu turun-turunkeun siksa geuna paeh ku Allah diijabah brek atuh parah kabeh nek ku bahala lakona mun ku Allah langsung dihayukeun mah teu ulah tenang turturkeun Allah tek Gusti jawaban labarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanim maka ngantep kaula nu agung cek Gusti Allah alladzina la yarjuna liqa'ana ka kafir-kafir anu henteu berharap ka panggih kaula lantaran manehanana teu percaya ti iman itu gyanihim ya maun bingung dina kalacutanana salilana lacut bingung. Wari jelema nu marabok emang bahagia bingung, jelema anu judi emang bahagia bingung, jelema anu korupsi sanajan nya meuli mobil mewah gedong mewah dan lain sebagainya tetep ceuli datang ke bahagia bagi bingung sebenarnya geus dijelaskeun tetep bingung sieun ka dieu sieun ka ditu sieun ka dieu rempan ka ditu rempan. Urang ieu nu senang mah hirup. Ieu urang teh mantap bisa anjrek cicing di majelis teh. Deuk datang ka jam sabaraha bae. Geh ieu teh tenang bae. Terus kiai bae, terus sakumaha nyana kenek aing. Gunana takut tenang-tenang. Teu tenang kumaha? Ngawuduk geus. Hutang teu boga. Pamajikan milu ka dieu. Yehe, atuh ngadengekeun ngaji, atuh tenang, jelema nyalande, niku kumaha deui? Atuh beres. Tenang. Lah ini eta nu jelas banget tenang. Mali teh tenang. Dok geura. Pejabat manusia kitu hebatna korupsina gede, mobilna mewah, imahna ge pohara jasa kumaha cak aing bae. Kanu geus beres kan. Si ieu, gas, penjara. Eta teh kan kekuasaan aya di manehna misalna HS nama tetep bae kudu make obat tidur. Emangnya bisa HS lamun teu make obat tidur teu bisa. Aya ente? Ye, teh balik. Ka imah, salat, dahar. Geus teu kudu make di spring bed. Langsung bae di keramik. Hudang-hudang jam 5. Eta kan tenang ya saya. Cek pemajikan nang bu abah si eta ku pohara amat ngojopak ka kieu. Kunaon eta ku tenang. Eta mah can sabaraha? Encan sabaraha teh mah balik heula. Ieu mah di majelis keneh geus HS. Di majelis keneh. Eta mah geus anugerah panggede-gedena eta mah geus. Antepkeun geus ulah dihudangkeun Pokoknya jelema nu ngaji di majelis HS ulah dihudangkeun. Bahkan urang baralik antepkeun. Anugerah, Masya Allah Karim. Tuh, ya. Lamun ku Gusti Allah digegerakeun pamenta jelema-jelema anu teu iman ka Gusti Allah. Hayang digegerakeun turunan siksa ku Gusti Allah digegerakeun atuh meureunanan. Laku dia ilaihi majalun be akatungan geus teu kacarita teu bagus. Numantak ku Gusti Allah teh diantap ulah dikukumahakeun eta keur carita asli urusan-urusan ketauhidan urang di imah lamun ngahayukeun pamenta-pamenta pamajikan moal beres urang teh boga kabageuran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere
kurang teh dimomoy pamajikan deh kaina teh kerada oleng kayaan perekonomian teh pamentana tetep baik kurang kan teu kacumponan anu orang cicing anu orang cicing anu orang cicing lah kak bahasana geus kitu teh urang mana meureun teman teh lah kak geus bareng ai geus bisa nyumponan maka geus ye tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu tah geus kak mumpung ngarora keneh kagak balik kula balik imah nu sae emang geus ulah nyaritakeun imah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba pun geus tolak kula mah geus eta tolak lamun salakina sarwana heuh jadi tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarro kana hayang ditolak antaran marah pamajikan anak istijabahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ke kos hayang neuk meuli emas hayang gegeraan teh ieu sarua jadi teh hayang ditolak hayang gegeraan aju diayukeun laku dia ilaihim ajalun atuh selesai geus tolak tilu bain kubro ulah tuturkeun Gusti Allah lamun pamajikan hayang ditolak kajen teh kumaha urang cicing bae kurang terus bae kunya nata digebugam anggap kurang teh bedugnya anak atuh pamajikan ngokos gitu kan nggak ulah dilayanan ulah lamun dilayanan sarwana beres laku dia ajalum selesai ajal rumah tangga beres ulah antepkeun bae ya kak ngomong atuh ngomong ieu teh ngomong sama sekali sama kakak kapul padahal bacana ge sarua bae dan geus tahan geus ulah ngomong naon tuh dasarna teh bang jelema tuh boga hayang jasa penting hayang nangkon itu beres awe mah kos gitu kabeh awe mah kos gitu geus ulah dilayanan geus mendingan urang mah ayeuna ka jaro kamar atau ka masjid nangkarak enggak ulah balik geus asar terbalik maghrib terbalik ge isya ge nanya ke haji itu di masjid aya terbalik atuh kunaon jeung kitu bae ngabageurang kan nya ge sarua bae haji urang terbalik-balik malah ngariung heula kaji aya di masjid henteu tadi mah ngariung engke bejakeunnya baliknya mulai geus tah terbalik ngahaja nyandahan ngaroko atas ngariung teh ngobrol aya anakna nu leutik apa cek mama ge balik ulah dilayanan awewe mah ulah engke ge nyamperkeun deui emangna kumaha kitu bo lalaki sakieu hesena mahal lalaki lalaki model mana amin bae modal siapa dicempal mahal teh asa kanyana naon deuleunan eta sih tah iya ulah sok dilayanan ieu takbandarul ladzina la yarjuna liqa'ana maka ku kaula nu agung ceuk Allah diantep ditinggalkeun alladzina jelema layar juna liqana kafir-kafir anu teu berharap kana kapanggih kaula nu agung lantaran teu iman teu percaya anu manehna teh amauna fi tugyanihim anu terus bae bingung dina kalacutanna jelema lacut makan bingung kafir teh bingung ku kakafiranana musyrik teh bingung ku kamusyrikanana jokana jelema anu teu akur jeung bag-bagan agama bakal bingung kajen ku kumaha polisi Islam tapi agamana Islam iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sanajan manehna ngalaksanakeun tugas-tugas manehna di antarana ayeuna teh kapan tugas-tugas masker
sarua di jero hatena namanya ngalengis polisi tinggal polisi hatena mah tetep bae ngalengis tetep lamun memang aya sinar Kangjeng Nabian ngalengis tetep bae Gusti sebenarnya mah ieu teh bertolak belakang loba polisi nu bager polisi nu hebat loba henteu sakabehna polisi bajingan henteu ngan mayoritas ya Allah ya Rabbi tentara loba nu bager sarua bae tergantung kumaha sinar Kangjeng Nabi nu aya dina qalbuna da urang ge ngabutuhkeun TNI ngabutuhkeun polisi untuk keamanan negara lamun polisi di kumaha boro-boro cek ulah ya boro-boro nagara urang liwat bae di dieu mobil asup di dieu mobil asup di dieu mobil asup pertigaan ngancing mun polisi ribut urang butuh ka polisi tuh datang polisi kan urang ngaju drive alhamdulillah urang sok nanyakeun polisi ka mana sih ya lantaran ini gancing ieu mung ele ieu mung deuk mundur hese deuk mundur hese geus drat tapi ku polisi makan bisa bae sebabnya anak anu sohibul jalan kan nya hese urang drive barang yang polisi teh dibutuhkan kan berarti kurang henteu miceun urang butuh ke polisi teh lain lalagaan ketika nu leutik we soal eta tah nah TNI sarua kene we ieu nagara lamun TNI na kumaha janya nama diciptakeun untuk perang tinggal niatna bae anu bener boh cacak-cacak TNI negara indeu kumaha nya geus siap nya nama perang nyawa ditarokeun daripada negara digadekeun mendingan aing paeh eta kan tekan tentara kan kudu muslim eta kan sia mah lain nguludan berkat pokona nyawa digadekeun untuk berkat pamustungan jasa teman jelema atuh pora aing mah tah ulah-ulah hayang ngarobana hayang ngaroba tekad eta beta heuh tah kadanan cara TNI mah tah mah nyawa digadekeun demi untuk bangsa jeung negara kadanan cara eta mah aing mah tah hayang ngaroba eta beta ulah hayang teuing berkat hese dah aing betul leutik jasa jadi kiai itu bisa ngarobah-robahnya nacan heran aing da meureuneun teh geus panyakit datang ka paeh benernya ya Allah makan budakan pun usia iya ya ulah mun aya awewe teh kemudian mah tetep bae mun marah-marah bae eta memperwatakan awewe teh mah kos kitu mah tetap urang nu jadi sarakina kudu lair tali Aisyah lah urang ngaranna ge bibirna opat ieu itu lamun teu luhur ngocomang nu handap ngocomang emang nu handap sok ngocomang ulah loba omong sia geus kitu bae pokona mah guys antap ke aman ulah sok digegerakeun tenang kege kaduhug sorangan kege geus bener deui mah meunang saminggu ka hadena kakak kula kamari keur menta tolak teh ku kakak henteu dicompona lamun dicompona meureun beuh kakak di mana kula di mana tuh kan ngomongna mah kosi itu meunang bae 2 poe ribut deh tolak deui hese juga awewe mah pokona mah jelema bisa ngabangun pabrik jelema bisa ngabangun organisasi jelema bisa ngabangun perkumpulan tapi ngabangun rumah tangga kandas lain lalagan titipat istausu bin nisa khair aing wasiat kaula wasiat ka Kangjeng Nabi sing hade marana kabeh menghadapi wanita sebab awewe khuriqat minad dila diciptakeun awewe mah tina tulang rusuk kumaha tulang rusuk bengkok pain akom tah di mana ku anjeun dilempengkeun atuh kasar tah pecah anjeun ku kumaha ge eta geussan rumah tangga wah ini samtat lamun anjeun menikmati awewe kajeun bengkok-bengkok ge atuh bengkok bae terus piha iwajun datang ka paeh bengkok paeh ngana kurang teh hirup lamun geus bisa berhadapan jeung awewe nu bengkok tapi nyaman geus hebat eta lalaki sejati ngaranna nu geus kitu ye atuh nuturkeun awewe bae mah oh lalaunan mun awewe hayang ka mall bae ku urang barengan jeung kakak datang ka mall ai nyana bae mah pan sadaekna ieu jeung urang mah kan ulah kebal-kebal urang atuh pura-pura aya ieu aduh ai
aya janji urang cepet-cepet Kak padahal mantan alus ka deui gampang padahal mah teu boga duit ka deui pakai taktik atuh udah sudah diumbar bae terus saya geus sedaekna ke kakak mah di dia ngawan di dia eta mah teu beres sisa lakina teu beres tuh beres kurang ajak penting ning tahajud cenah tuduh tuh kamari kan diajak ka mall mah sadaekna ku hari diajak tahajud atuh kudu akur ka mall tahajud lamun neng daek tahajud isuk ka mall deui gitu lamun ku hari teh daek tahajud moal isuk kan kudu diaping ku urang kajenah teu ka mall ge embung tahajud goblok aduh masya Allah tinggal orang mikir bae aing memang menang pemajikan di mana sih asli ya ternyata orengannya di pondok pesantren Korea cing lu paingan atuh asa di bebenerna orenganan masya Allah aya tuh pondok pesantren cing lu sejasa boga duit nah titah muludan bae ngaju bae neng eta kan aya RT minta muludan bere atuh duit kakak bae sih heulanan neng ge keur teu kaur hese jasa masyaallah neng ieu kakak ieu gitu duit neng bae teh duit neng duit kakak kan ngomong bae duit neng duit kakak geus kajan-geusan bae gara-gara RT minta muludan tungtungna mah berencai dasah ulah ngomong teh persaben teh kadangnya pamajikan aing mah kos kitu tah sumutna tah hese dipenta jang muludan dah hese deuk sakjana sarwana ka pamajikan bukunya lagi sarua cak RT aduh aing ngahareupan nu ribut goblok aduh aing mah keur nyapertikeun bahasa-bahasa Cikupa Pasir Gadung di pondok eta kon bahasana kos karitu di Cilongok kan rapi neng aya kene artos tah kasihkeun ka RT tuh kan kanggo naon masyaallah leles hate eta ku aana bae ge masyaallah kali entos neng ulah ka mamanda emang kunaon ke duit AA bae emang kunaon sih neng nyebut AA asana ngarempeyak hate aduh balai bapana datar bapak siam kos kitu baheula ngeunah na hirup rumah tangga teh mana munciak mata dage gitu bae ya Allah aing mah teu kudu numpakan sia aing mah ngadenge aana bae geus sumbat hirup aing Masya Allah kan tapi nu geus boga pamajikan kos kitu geus antepkeun jabal kebal hirup di dunia ya geus pasobrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifu geus kudu kieu bae dibade kursi nasib aing meureun nah iyalah ya jadi ieu ku Gusti Allah teu digegerakeun mun digegerakeun beak atuh kabeh endek di mana dakwahna Kangjeng Nabi hayang katembong kadele katinggali keistimewaan dakwah Kangjeng Nabi dicaci dimaki diciduhan dihina tetap bae istiqamah Kangjeng Nabi tugas kaula dakwah bae daekeun jeung teu daekeun urusan manehanana hidayah ti Gusti Allah tugas kula dakwah beres mentak urang ge kos kitu tah jadi kiai teh jadi kiai mah dakwah bae geus geus teu kudu hese-hese pokona urusan daekeun jeung teu daekeun urusannya aing mah dakwah bae ieu mah lain kunana da kiai ngomong doang ulah waka ka batur kiai bae heula aing mah ngojek bae yang kurang ngaromongkeun aing we dah budak aing mah jadi Grab aing mah teu beres sama kiai kamari mah pondok pesantren kuari pondok pesantren Grab teu bagus sing sabar tenang menuju ridho Allah nunggu bongkeun ambalaya tetep tegep bae engke ge haseup ka istiqomahan urang ka ambu henteu kudu diomong-omong ku urang haseup kelurusan hati urang ka ambe ku makhluk-makhluk
ku jelema-jelema teu kudu diomongkeun, teu kudu diajak, teu kudu make pondok pesantren Asupendia Al Jahannamiyah teh. Enggak, kurang lurus menuju Allah. Engke haseupna kapan? Ka ambe ku jelema. Wa idza massal insana durba. Ngaramina wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa Allah ta'ala sayyidina